Sekalian bapak-bapak, kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dibantu. Alhamdulillah. Para penonton sayang tadi, awal berbuatnya bersama komedi kisah channel. Anu pada diperankan Hutang Kami dan Pakai Caritu Sarang Pradara. Butut mikna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum cukup, aku kantuk. Nama pertama mobil pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butut mikna. Halo, tes 1. Aduh Gusti, ya Allah, boga salah kita digawe ku digawena utang anger. Tunas Gusti, ya Allah. Tobat Pak, tobat. Utang raweuy nagih haribu. Gusti. Gantian. Beres ke bola. Coba nolanya. Nah. Sapu Kali ewang we. Segala manusia. Utang ge marsi lain mayat. Ukur. Bisa lu pala anu dia tanya. Bersih-bersih nih. Tua. Tes. Cici, Urang rek gawe heula nya. Lamun aya nu nanyakeun, bejakeun we keur dinas. Aya masih ngabeca ke dinas teh pokona mah. Mane hati-hati di imah. Ya, balikna kade. Ulah buri teuing. Kapan abi teh butuh duit? Si Iji berubah-ubah, dimimiti dikawin kurang, tapi ayeuna anger butuh duit. Cik, atuh Iji, singin saat maneh teh, dan geus kolot meureun. Eta saking sap. Ai aku mah da anger, atuh duit mah kudu dicari. Aduh, si Iji aing geus lieur, pelakon, kumaha cara nenengan duit? Lieur, yang ingin harapan majikan kieu mah. Hari AA duit tuh dicari. Aduh, ya, Ji, bae nu penting mah teu boga hutang. Terus kan mau dibayar hutang teh AA. Tapi penonton bersyukur oke mun urang boga hutang teh nya. Berarti cirina teh urang teh dipercaya ku jelema teh. Bener. AA ya dipercaya ke anger orang teh kudu ikhtiar. Dan tadi ge ikhtiar usaha ngan maneh we ngajak pasea ka urang. Pas
ya ge urang mah. Aku mah atuh da duit yang bayar hutang. Bener awal mah bibir nanti dua. Karena duit aja duit ya Allah. Gusti tobat. Aduh. Geus lah, urang mah gawe heula. Kade, mau duit? Astagfirullahaladzim. Doakeun we salaki sing bener sing menang duit doakeun. Asal Hampura ya. Satu duit, salaki eueuh nyangan duit. Asalnya ando doja. Ici, Deui saha nu ngalaan sadal dewe beca? Urang teh kana ka beca sadapna eueuh nu maot. Duh, ya Allah. Kiraku ya kudu kumaha deui nya. tapi si Kamal jangan dibuka. Si Kamal nu mau sadal beca urang. Iya, kapan ku abdi dititah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tobat. Dasar batur ge tukang beca nu gaduh bojo, tapi teu meureuh juga bojo abdi. Tapi geulis kan. Terus saya urang ayeuna rek ngabeca make Jodoh nu aya di dapur. Astagfirullah. Lauk enak duduk nage. Ici, dengekeun ka dieu teh ramai Ya ka udah jauhan sih, wae. mau nyarekan wae teh itu. Ieu. Piraku urang ngabeca laki jodoh. Beureun disebut nu keo ku batur. Baik disebut nu gelo ge. Nu penting mah deujeung. Ah, ya anu keo ngabeca. Aya aa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Soap kalau majikan dia mah, ya Allah. Alhamdulillah atuh. Mani mantap. Ci, hadiah ngejauhan wae. Kasih. Astagfirullahaladzim. Mani ge sasapu bersih hate bersih. Akan digawe dengan duit, apa ke bali duit. Kayaknya duit kumaha, sedal beca eueuh. Neangan atuh kan lain ojek ge, naon ke. Ai mah nerek tega, lamun aya penumpang. Terus kuat teh diantarkeun di gaganong ya, tega maneh. Asal ulah nu montek we, Astagfirullahaladzim. begung. Amak haseh, bager, jangkeun, pinter, kan hanya tahu gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Naon kan? Sirin lagi utang. Piraga nyebut punten tinggal nyebut mangga mun hese. Sama dengan dedek sirin lagi utang. Keun ku urang nu nanti mah dilayanan. Bener. Cici, lamun nanyakeun urang di depan eueuh nya. Tuh udah bener. Kok bisa? Waalaikumsalam. Apa cek? Berjalan anak. Siapa genit membawa laki teh? Ye, lamun yang genit sing tempoh heula tuh laki model kumaha? Lumayan. Astagfirullah. Dan itu bener. Apa cek? Ayah naon apa cek? Alah apa? Ayo belum naon maneh teh jang. Ayah pergian apa cek teh? Atau Astagfirullahaladzim. kumaha? Kitu urang maneh. Isi. Coba saeutik. Hari mana teh kayak perlu naon ka dieu teh.
Tor. Entok cenah. Si sarang itu kenalan. Atuh kenal. Pas. Hah? YouTube pas. Ari akan melotanya sa eta. Kadenge aing Astagfirullahaladzim. Peryogi artos pada yang cal entok, tukang kemet. nah supaya genga itu bukan duitnya pinjaman. Wah, tuenya kedua nih taros. Ayah saya kenal. Pas gua dulu, hati-hati wae. Karena wian teteh kedua artos, abi pada yang cal entok. Berapa ngausnya? 10.000 teteh. 10.000. Astagfirullahaladzim, paling ke 10.000 ke menit ke boga. Ayo dia narik nasa darah. Astagfirullahaladzim, cenah. Bentuk lagi eueuh, Ci. Aduh, bukan weh, boga selak selip. Kumaha pada moal ini peset? Jang, deh. Mane mah minta tulung, Ci. Pasti kunci-kunci ke boga. Terus buku orang teh butuh duit, deh minjem ka urang. Murah cuma 10.000 pakai met. Tuh, murah 10.000. 10.000, bukan eta tekan botakan botak teh etaan. Iya. Iya budak rek sakola, sebuah jang diajar. Teu ici. Udah main di canggo baja sih teh. Sarua kumaha. Tolak. Aduh, aing bangke lo aing ieu teh. Kumaha tuh pengen diajukeun we tuh. Nol tuh. Terus ieu jang nya. Urang ayeuna rek neangan duit 10.000. Moal wakali pake meuli jok beca. Eun bae entok dipake ieu pake ngabeca ku ayeuna. Ari kitu. Kare atuh si Rono. Bahaya. Apa? Bau mama me ku anjeun pace. Asa arem burung ngamuk. Bau kai entong. Ini utang pace abe datang ini. Unjuk peryogi. Terus ilustrasi, aya surat. Di sekolah geuningan. Kudu babayar. Coba salaki becana pejet. Geus tong diomongkeun nu kitu mah urang leras ya teh. Curhat na eutik. Sugan si pace boga leuwih. Lamun curhat kanu jelema beunghar. Kanu nginjem duit. Aduh anjing. Kumaha atuh ieu? Terus saya janji balik dia dengan tuh belah itu Mang Sumanto sok meuli mentok ji gerak. Insya Allah ji meuli ji. Jika itu ji jual lain meuli kita jual. Ji nya. Aduh ji. Kata jawabannya. Sebenarnya itu. Datang ini pinjam duit. Gusti Allah. Sugan we anu ieu. Juga telah yang nyawer Ah, mana anu nyamet teh ah? alat ke joget. Daripada nemuan itu mending joget heula. Joget naon bisa dicarekan ku Pak Ustaz. Betul, aya urang mencarikan deui urang. Ada montok. Montok. Lain montok gede mana yang montok. Atuh bae sautik atuh dina naon atuh sautik montok. Sok atuh aja ke naon ku yang nyetik. Permisi. Oke, Assalamualaikum. Ini kan hutang geuningan dari hutang wae. Assalamualaikum. Tahu. bukan naon, bukan baju. Antok kayak akan sok tadi. Permisi. Bukan kantor kumaha, tamu nangis di jeroi mana? Paling buka tuh sih, gitu aja. Ih. Kasep. Ya dari naon?
Iya teh bade masihkeun undangan kangge dokter Andes Kemet. Randes kemet. Iraha orang jadi guru dokter Andes. Dokter Randes. Hanya mau gimana? Kita saja. Akan sekolah Bade lagi itu nanti undangan Bapak dokter Andes Kemet, dupinggil laras dokter Andes Kemet. Bener, ah. Si bener abis orang penipuan. Hei, ngomong. Ayo ngarang mainnya kemet. Buah-buahnya nih. Pantesan. Yang kayaknya mau bawa balik. Ayo mau bawa balik lagi itu mah. Tinggal di kaset. Mani perkasa. Mani perfect. Pasti duitnya di kanal. Ya eleh. Ih si amat eleh. Tinggal di kaset. Iya kumaha urusanana bade kitu Tak aneh pakai kadieu atuh dah. Ayo mah. Cik tingali. Gimana kata sebutin? Tingali senes. Kemet. Mereka kembali terima ya. Punten. Kira alepat ya mah. Mohon tidak Iya abi abi nang abi kemet. laras dokter Andes Kemet. Ayo teh kawinan saja. Ieu teh putrana Juragan Sumatra bade nikahkeun alasan ngengingkeun anggota dewan carogeana teh. Abdi di piwarang itu undangan ka Bapak dokter Andes Kemet. Kelak kelak. Kadieu cik kadieu. Nah, saeut. Yeuh, mau kawin teh anggota dewan dahar ngeunal bau. Tapi kita kumaha amplopna diisian moal. Ah, geus biasa kosong ieu. Ah, kata Nu penting is. mah dahar nah di gedung sia kawin teh. Cenah namanya. Kapan akan main gede dengan asin jeung uyah. Asin uyah. Ieu bae diterima moal. Heeh, keur di meeting. Kumaha atuh? Sabelah ame raos mamam. Kanjeng urang teh cerita kitu. Yang abis hilap deui we. Keguan main cicing di dieu. Nya. Cicing. Nya. Ya, Pulas. ayo abi teh nang itu. Mohon. Berarti laras satu ieu teh kangge Bapak. Mohon panjang. Ya teh di balik mana nih kan teh? Eta teh di palihan Cibulang kok minta lepat. Oh, Mohon. aya gedung itu di situ. Aya we bener. Itu aja. Astagfirullahaladzim. Hadiah biji. Atuh saeutik atuh dawe mulang nu kaset. Itu sebut penting. Kita goreng batu. Ditutupan lagi ku Ariel nawan. Aman lila itu kesel. Cicing heula ieu teh kudu berbincang-bincang heula jeung jelema lagi mau bincang-bincang. Ngalam itu. Astagfirullahaladzim. Malam naon? Astagfirullahaladzim. Enak. So gue ngeraskeun atuh punya lira iki. Cicing mana di dinya? Atuh bisa. Nya dong kok ieu. Langsung urang hoream ngalacai. Atuh air ci ulang. Jan, Tuan, iraha ieu teh dinten iraha ieu teh. kangge dinten mingguan Bapak. Oh, dinten Minggu. Cici. Di poe Minggu urang rek pereng ngabeca heuh. Kumaha ieu setoran, Bang? Karena iya dah ngeunah ieu mah teh. Eta mah dahar nguna, kata ngabeca mah duitan. Jang, tiasa upami diunur nikahna. Ayo Bapak pas mau ieu itu ngawin dengan Bapak nu ngatur mah. Tuh bisa diunur cenah. Baiklah kumaha kewe geus orang mah nyeun kana aya. Jung. Mayana kana sih. Anu mah teh urang. Terus Aing masih tuh. Ya satu dinten Minggunya. Mohon dinten mingguan Bapak dokter Andes Kemet, tapi laras ieu Bapak dokter Andes Kemet. Insya Allah tekan ciri tina penampilan ya dokter Andes. Ya, ayo kita penampilan mah kirang yakin tapi namina tapi laras Kemet namina. Ngabeca mah sampingan tambah kesel. Oh itu maka iya Bapak kade pake ngilapnya dibaca sareng sapinya
sarang di dong kapan? Oh, Nah, meeting. jak, oh, jak. Mohon mangga Pak, atur nuhun. Kedai mana? Asik. Naon Kang? Sok ningali ngare amplopan. Saya, Ih. Akan gitu sih. Saeta. bener mana selalu Sok baca. Dokter Andes naon? Turut mengenang saha. cicing baca bahasanya tuh bisa maca orang teh. Apalah teh huruf peputan. Aduh ya sa. Ujian gua mana? Saeutik. Sama teuing. Sugana ka di deunya tuh bisa maca na urang mah. Coba Atuh naon moal eta dokter Andes teu bisa maca. Saha itu nya? Sami teh. Punten. Aya naon deui aa? Kawan. Siapa kitu nya aya kumaha mah. Assalamualaikum. kasep belenggu. Bapak, Cicing lalaki mah. Bapak lain neng. Semua sih. eta Bapak punten. Abi lepat gitu Pak. Hah? Kang dokter Andes Kemetna di RT 15 paling mana? Paling di itu 15. Bayar ke seberigi. RT 12. Oh, begitu asal ada cahaya tuh banyak dokter Andes kita balang sakit. Terjadi makan rendang. Rendang. Sate. Abi lepat gitu menawi teh ieu dokter Andes teh. Dokter Andes anu disimpen dina punuk eta teh kumaha? Ulah sok kitu itu doronan abi. Atuh gua abi diserang deui mah Bapak, apunten Bapak ye. Gelah. Upami teu nyanang nu kieu tiasa tuang di ditu. Itu goblok daerah mana we Bapak ka itu? Si ama sok nyerangkeun meuli endarnya uyah. Atuh puntennya teteh Bapak mana? Punten. Mangga akasep. Ningali ratu asa arif. Terus dahar ngeunah. Aduh. Da mah kuda ganti marang teh dokter Andes. Kemet. Pakai dokter Andes dong. Naon? Hayang mam. Tuh jeung uyang tuang. Wan saha teu mere resiko. Assalamualaikum. Assalamualaikum deui. Atuh salah bapak tamu. Assalamualaikum teh jawab lain ngomong ka urang. Atuh da seueur lagi hutang. Bae, cek urang tadi kan ngomong mun boga hutang teh cari cirina jelema teh dipercaya ka urang. Dipercayanya. Ya coba mun teu dipercaya mau dibarengin ieu maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ayo dulu ya. Hah? Kan? Hei, Naon? berarti Kenapa pada alif? Hah? pasti entok deui ya. Aya naon? Imam Sumanto teh teu aya teu pernah. Sumanto. Ari mere alamat Sumanto di mana? Sok tanyakeun. Ira urang dari alamat Sumanto. Tadi kita ngejual itu ke Sumanto lain. Ada yang maneh meureun eta mah. Jangan ge. Astagfirullahaladzim. Apa hal nu Sumanto di mana? Tapi dari alamat Sumanto, Sukamto, tiga cobaan dari tadi itu Sukamto. Oh, Sumanto Sumanto. Astagfirullah, cobaan dari itu deh. Sumanto mah Ahmad daging. Di cobaan dari itu kali itu, urang dia. Kumang kemere beuli kurang ieu. Jajan budak, iuran sekolah. Yo, ayeuna mah kieu nya. Ka ibu guru punten pisan. Abi teh teu gaduh artos, kumaha upami ku entong. Tah isuk ngadeui teh bisi ditagih deui. Neangan marmot. Eueuh deui marmot, hayang pun jadi. Kitu nya. Moal naonnya? Moal bedakeun ka Ceu Ici. Ceu Ici. Ngerti johok teh. Kena.
Itu benar ya teh. Oh mana? Aku beresok. Moal. Iya ngomong nanya, mana teh datang ke sekolah, bapak, ibu, hapunten pisan perkawis pelajaran anu kesuka anak abi dipastikeun, abi mah ngaribu nuhun gitu. Muhung abi teu tiasa ku mayar ku artos, dios mah ku entok. Kitu maneh teh. Oh jatuh arek balik-balik. Jing jauh anjing. Bingung. Nah, abang tak assalamualaikum, emang kata entok dengan entok mending assalamualaikum. Kaci ganti budak sana ya teh. Ya geus sing heula. Aya masalah urang, rumah tangga urang kumaha ieu teh? Ya, Beca terus saudara dari sana. aku menghadui atau penonton tadi mati ulah. Oh ya. Kumaha? Tadi makan we nasi. Nah, tuh keluar lu. Si Ento. Geus bae. Alah, aya nu kieu deui aa. Ting aku nu rasa ini. Enggak entok sih. Maklum kali. Ai si Otong geus bayaran aja. Encan kumaha tuh si otong teh lamun teu ngabayar teh cenah teh dieureunkeun sakolana. Kan tadi mana ge mau batahan ke si Ento. Kita datang ke sekolah. Mana ge coba gitu atuh. Ari abi ka sakola mah keur naon? Abi cenah geus teu aya. Tinggal jodoh. Payung kitu jodoh. Kan maneh montok. Astagfirullahaladzim. Abi motongnya bukan harga diri. Harga diri. Oh. Nah, kecil dah memancingkan yang dibikin tak guru. Asep. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Abus. Lah, mau mandi puai Naon ujang pace. guru nang sebalik. Kumaha we atunya ai Seru ai mana dia teh di mana? Macam tangan jual iya ke guru lid. Urang mah minta ngajual teh Bang Kaman Sukamto, lain ka guru. Oh, cici kak, iya sudah ke guru. Cici jeka-jeka deui cici. eta mah eta geunya naon teh? Balimu. Terus kumaha dia ento beli atuh kumaha kemet 10.000 murah ieu. Aing asli aja mah hirup. Ya, bisi guru diomongkeun mah urang ge ripuh. Teu boga saperak-perak acan. Sawan curhat wae atuh isin. Kapan tadi mana yang curhat? Ai giliran urang curhat dicare. Aduh, kayak jadi Teh, kumaha ieu ento bau. Ai mah entok entok deui cenah. Keser we atuh enak. Ayo naik meuli entok moal ini. Mau. ibu-ibu berang entok. Karunya kan pacek yang main sekolah. Kalau sekolah kene. Budak. Ai bapak aku namanya teu ngarti. Ngerti. Tuh atuh mau kemet peser. Geus yeuh urang dianteur ku urang ngomong Sukamto arek. Ayo atuh atur. Mana cicing di dieu nya? Eta teh Ayo. deui. Ulah teuing dengan banyak sesuatu daripada nuansa lagi baru. Ya Allah, ya Allah, Gusti, nasib. Panilila mau jual entok teh. Bawa di bencin entok tehnya. Itu suaranya karunya. Astagfirullahaladzim, entok jadi gede. Allahu Akbar. Mana sahab? Mana anak udah jahit? Ayan
Gelah. Cek si Ujang itu nek kenal itu, mana teh boga hutang. Kasaha wae boga hutang teh. Oh, kace Eha, kace Dede, kace Eli, kace Eni. Ngomong aja Eni mah, sok mawa anak minantuna ka imah teh. Jangan boga hutang nah ka budakna. Geus isukan mah. Kumaneh datang di mananya? Kita ngarumpul pamihan jeung urang di dieu. Aa teh bade dibayar. Moal ku aing diamuk anjing. Astagfirullahaladzim, geus pugun. Hiruk teh ieu. Geus nya daripada urang ayo wae ngobrol teh hutang. Terus? Sama teh. Nah, atuh sono Ayo teh. kamana? Ka neraka. Ayo, ngomong bener ke neraka. Ayo. Kamana? Atuh kumaha kepadek? Penonton, hapunten nya. Malam Jumatan heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kainan kalian ditutup belanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.